orang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitihil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam bagian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasahu syirk. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Sumaila hadrati khususan Hadratus Syekh Yasin Masyari. Wa khususan Kyai Haji Ahmad Paki wa khususan Ajalani Qadas wa khususan wa khususan Bagi Ahmad radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa rahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Waduh, mana dia teh? Hah? Mana kan? Belum lagi ke Nggak sajam deh, tamat mah. Salit deh lah. Wanahwihi jeung pastina liana rajulin karena sanjana itu lalaki awpako eta leuwih pantes ay aslahu tegasna leuwih pantes ka eta lidalika kana eta nganapah ka kana pantas lamun dinapahkakeun ieu harta teh ka jelema lantaran ahli ibadah. Sedekah kali ibadah mah nya. Ahli pake tegasna impak wal maratu jeung ari awewe aqwamun etan. Ay adalun tegasna leuwih adil atau adil. Behe napahkakeun aya bedalika. Eta ente timuruan ya. Nya salaki nu kadua teh tah kawin deui nepi ka 3 nya dibere modal kawinna teh itu ya di samal ibadah cenah ya. Di napakahan di pekenan di sedekahkeun we ka alina keur maraban pamajikan anu sejenna beurna nya. Itu. Ai bidalika tegasna sabegitu al infaq eta ngainpakeun palidalika maka karena eta tujuanana aya aurid tegasna tujuanana al madkuri anu tos ditutur tadi anak jadi pangna nitah kawin deui teh ku sabab manehna rek sedekah ka salaki nu kawin deui gitu. Hade eta nya dititah kawin geus kawin budak pajikana opat dibere duit teh kuno kolot teh tah yo bikeun ka pajikan maneh teh. Da teh imam lah bi ayat taraj ubiha kana satepna itu Syekh Ahmad kita setiap biar Rama muga ngarahmatan sallallahu Gusti Allah ya alaihima ka Syekh Ahmad sareng ka Siti Robiah. Nah kita selalu pakai nih, wah gitu kan? HP-nya ada mic. Kita kan ini dorong dong. Dulu ya masyarakat. Wah alan yang malan jadi ayo nggak. Gila. Selemar deh. Ayah selemar bilang deh. Sakit. Oh, stik deh lah. Salamar kurang sakaca leuwih. Setengah jam. Daug-daugkeun. Ya gitu teh mah anjing ge bisa beri nungguan tutup warung. Itu beres. Beres yang beres aja nah itu. Bisa. Nungguan. Ini nungguan. Sarare. Hayang hatam malam Jumaah ayeuna can tamat. Paling masjid Toma lan hatamna gelan
Aduh, Alan teu hadir. Mencit domba, mencit hayam. Rek hatamna ge. Wakana Ahmadu etanya. Wakana Ahmadu sareng bukti saha Ahmadu Imam Ahmad awalan dina ngawitanana Korea etan teresep Ahmad atawa juja kana kawin. Asal nama teresep cenah kana kawin teh dititah ku hese. Lama khotabatu dina waktu malam. Waktu ngalambar kai Muhammad sadar Robiah Siti Robiah lima karena perkara kanan wa ayada perkara pirina dama Imam Ahmad minal ibadati tegas natina ibadah wa qala jeung nyarios Imam Ahmad laha ka Gusti Allah ka Siti Robiah wallahi demi Allah mali ente aya kaulah himatun naon tujuan pinisai kawewe asana mung cenah Ki Ahmad teh ih daekeun lisuglin karena katungkul biahalin kaula kana tingkah kaula pakolat makanya rio Siti Robiah ini sanyana kaula las golu eta katungkul kaula bihalin kana tingkah kaula mingkati tanjen wamalin jeung henteu kaula sahwatun aya kaula ari sahwat laki nangan tetapi nahurisa geus diwaris kaula malan kana harta jajilan anu loba min jawajin ti salaki kaula pan mawat salakina teh nya ninggalkeun waris gitu daripada kawin jeung nu teu pararuguh beureun kawinna jeung nu soleh supaya eta hartana teh kabawa alus dalam aduh mana ke warung mana meser eta nyanak eta gitu naon anu eta teh jeruk teh ning les ge eta kosong oh sanes nu koneng ga nu koneng 1000 saya wah tong ciku dan 1000 cacing kuat sepupuh rasaan ya rek pangangeusan teh manangan laang baru idatu mana terus menjauhi ya atas menjauhi piro di menjauhi paratu mangka karep kaula antung pekohu kana nganapakoh kana anjeun kana harta ala ihwanika kadulur-dulur anjeun wa a'rafu jeung nyaho kaula bika ka anjeun teh asolina kana soleh anjeun anu soleh mah dilamar ku awewe anu soleh mah lain lalaki ngalamar awewe itu berarti awalnya lagi bawa harta deh wa arafu jeung nyaho kaula bika salina anu soleh payakunu maka bukti li anu tetep teh kala torekon nari jalan ilalai ka Gusti Allah taala malawar Allah pakola maka nyeros Imam Ahmad hatta sehingga istadzana ada rek menta izin heula kaula ustadi ka guru kaula
Paroja maka muli Imam Ahmad ilabi ka Abi Sulaiman Darwani Sulaiman orang kampung Darwani. Wah bebeja heula aya awewe cenah awewe beunghar yang ngajak kawin. Kumaha bebeja heula. Jadi kana soleh mah dilamar ku awewe gitu soleh mah. Kala partos nyarios sama Ahmad wakana jeung eta jeung ayana ustadna. Iya wakana yana eta ngalarang ustad ka kaula ane tajawujin tina kawin sareng tina kawin dicaram nya ku guruna. Wa yaqulu sareng nyarios eta ustad mata jawaja henteu pate-pate kawin aman saya Ahmad jeung adun hiji tasabate-bate kawin saadun hiji jalma min ashabihi ti sahabatna ustad ila ta'ayaro angin celah itu salah sejena dulu palama maka tatkala sami'a ngadangu Abu Sulaiman kalama kana nyareosna Siti Rabi'ah qala maka nyareos Abu Sulaiman libni Abil Khawari kana puterna Abil Khawari tajawaju kudu kawin anjen biha ka Siti Rabi'ah paina maka sanyanya Siti Rabi'ah waliyatun eta hiji wali asalna mah ulah ku guruna teh asalna mah ulah cenah ulah kawin ai pas ngareunge yen anu ngalamar Siti Rabi'ah oh cenah kawin jeung eta mah lantaran eta wali cenah kitu sabaraha teh sok kawin cenah da eta mah waliyatun wali ku seorang wali teh wali awewena bagian awe wah baru jeung ari pirang-pirang cariosana anu pirang-pirang awewe asolihatu anu saroleh nu solehat pi zamani salafi dina zaman ulama salaf ayal mutaqaddimin tegasna ulama anu ti payun min amsali tina pirang-pirang contohna zalika awewe nasaba soleh kasiratun eta loba banget loba gitu. Jadi baheula mah loba we nu saroleh katanya. Sok kawin we cenah kawin jeung Siti Rabi'ah masana mah ulah kan ku guruna teh kan ku sabab anu awewe ngajak kawin Siti Rabi'ah. Wah, jadi we. Jadi tah gitu. Ya, kan. Mana kan nah teh Hukia dihikayatkeun an badihim di sawarehna ulama annau sanyanyana annau sanyana sawarehna qala eta nyariosna sawarna ulama qala eta pas nyarios sawarna ulama indana rajulun eta tetep di kaula ari lalaki hadadu tukangan besi rajulun hadadu laki tukang besi tukangan laki tukang besi kana ya dulu eta lalaki eta ngasupkeun ya dau kana ngasupkeun besi ya dau kana leungeunna eta besi pinari kana seuneu wa yuriju jeung ngaluarkeunana besi biha kana leungeunna galadida kana besi almuhma anu dipanaskeun itu besi wala jeung teu keuna tamasuhu karasa panas eta naon anarusena faqasadahu maka nejaka eta besi rajulun salalaki liyang dura
karena hayang ningali rajul sidaqon kana benerna dalikana etan amri perkara wasala jeung nanyakeun hiji lalaki anil hadada kana tukang besi palama maka tatkala ningali rahu rajulun eta kana besi yasna'u halna midamal eta besi kama cara wasifa anu disipatan lahu ku eta besi amahalahu maka nungguan kana eta besi sa'arajulun eta lalaki hatta sehingga parogo sehingga beres tu besi min sanati tina pada melanana patahu maka datang lalaki ka eta besi wassalam jeung uluk salam ka tukang besi alaihi ka hadat tukang besi paroda maka ngajawab besi alaihi salam ka lalaki kana salam pakola maka nanya lahu ka eta besi arasaha rajul lalaki ini sanyana kaula doi buka eta nyemah kanjen fi hadhihi lailatin dina ieu penting pakola maka ngajawab lahu ka eta lalaki al hadadu saha lalaki tukang besi huban kalawan kacintana wa karomatan jeung kamuliaanana pamado maka berangkat tukang besi bihi mawa lalaki ila muzilihi kaimahna itu tukang besi wa ta'asa jeung dahar sare tukang besi mau sarta lalaki wabata sarang sare tukang besi wawari tukang besi mau eta sarta lalaki palama maka yajidu nambahan tukang besi ala fardi karena sholat fardu yajidu sholat fardu ada tukang besi wanama jeung sare tukang besi ila suwi nepika waktu subuh pakola maka nyarios arojulun salalaki lalaki tapi nafsiha dina hatena lalaki eta la Allahu buah ada tukang besi gawe-gawe itu ada tukang besi teh istatar teh nutupan tukang besi mene ka kaula pihadi dina ieu penting lelatin penting pabata tuluy meting lalaki indahu di eta tukang besi sani dina dua penting sani lelatin dina dua penting wawa jeung ari tukang besi alahali eta kana tingkahna henteu nambahan la yajidu henteu nambahan tukang besi ala fardin kana ibadah fardu pakola maka nyarios ka eta tukang besi lahu kata tukang besi pakola maka nyarios lahu kata tukang besi sarojulun lalaki ya akhi he dulur kaula ini sanyana kaula sami itu eta ngadenge kaula ma akromaka kana perkara anu kaget kamulia anu kaget ngamuliakeun ka anjeun sallallahu Gusti Allah taala Allah bihi kalawan perkara warwa itu jeung ningali kaula kadoiron kana perkara halna doir alaika ka anjeun sumana dor tu terus nungguan kaula pamaro itu maka teu ningali kaula min ka ti anjeun kasrotan kana ngalobakeun amal-amalin ngalobakeun amal walam tajid jeung teu nambahan anjeun ala paradika kana pakaparduanana wa min ayeuna maka eta ti mana laka pikeun anjeun hadil martabatun ari ieu martabat atau derajat pakola maka nyarios lahu ka eta lalaki al hadida saha tukang besi ya ahi dulur kaula innahu sanyana kaula kana eta aya kaula li hadisun eta tetep kaula sare caritan ajibu anu aneh wa amaru jeung perkara goribun anu langka wadalika jeung ari eta perkara eta nausanya nyana aya kalakuan kana eta aya tetep ka kaula li jaratun saha jaratun tatangga awewe jamilatun anu gelis wakung tu jeung aya kaula biha ka eta wewe mulian eta bojo naon bogoh cenah kula ge bogoh
Parawat tuha maka ngajakan kaula kaita wewean nafsia kana awak nawe mariron halna mindeng adidan nabing bilangan palama mangka teu bisa kaula akdir kana eta wewe alaiha kana eta wewe li'tisamiha karena karaksan awewe minha bil waroi ku sabab apik napajaat mah tuluy datang sanatun nan tahun pakhatin non pakhatin naonnya euy wa adamu ta'ami jeung teu aya kadaharan wa amun jeung sumarambah jeung kalaparan alan makana pirang-pirang jalma makhluk pabai nama maka dina hiji waktu ana yaumal hari kaula eta minal ayami dina hiji poe anu tetep dina pirang-pirang poe jalison eta keur diuk bi baiti di mana kaula idza bi qari'i unjuk-unjuk aya anu keketrok yakrahul babo ngatak keketrokan Wari kana panto pakharajat tuluy keluar nyalukan li angzura karena ningali kaula ilahi ka qori anu ngetrokan paidan maka ari pek teh aya biaya waki patun awewe keur nangis eta keur nangtung di babi deket panto tadi pan leluhur kieu eta tukang besi eta cerita tukang besi aya tukang besi tukang pandai mun di urang mah aya tukang pandai atuh manehna teh ditinggalikeun eta tukang pandai teh leup dibeuleum eta besi dicokot kitu panas dicokot teh dicokot eta besi panas dibeuleum lain make gegep make tangge tadi mah dicokot kuleung dicokot gitu aneh ya nepi ka ngobrol nepi ka dibawa sare dibawa diperhatikeun ku eta lalaki da ieu teh tukang besi eta cara salat biasa teu namahan kana fardu kana amal ibadah itu teu nama tapi kunaon boga keanehan gitu bisa nyekal besi nu panas itulah dasar nama eta ya can beres deh teh panjang euy ngadongengna pakolat makanya reos awewe yahi he dulur kaula asobani geus kena ka kaula jon naon kakurangan naon kalaparan sadidun anu banget kalaparan apa pahalaka makana eta tetep kanjen dulur antu taimani ari masyan kadaharan lillahi anjen kaula karena Allah pakoto maka ngajawab kaula laha kaeta amata lamina nah hentenya ho anjen kana perkara anabihi ari kaula dina perkara min hubiki tegesna ti cinta kanjen pamama kamu mana hubiki tegesna tina cinta na kanjen pamaat amuka maka mual merek kadaharan kaula kanjen ila angin in maka makan tini ini dimakan inamain makan tini lain lamun bisa mere anjen ka kaula minapsika tina diri sakujur anjen pakolat maka ngajawab awewe al mautu kaula kajen maut cenah gitu jadi kajen maut cek awewe kan wala masyatan jeung moal masyat kaula ma sarta ma Allah sarta Allah taala anu mahlur wa madad jeung balik awewe ila manjiliha kaiman awewe palama maka tatkala itu nemu waktu na badan dina sabana yaumaini di dua poe adat maka balik dia awewe teh ila ka kaula waqat
jeung nyarita weweli ka kaula kal marati cara balikana ulah anu ti heula pajar tuha maka ngajawab kaula ka wewe misla cara jawaban jawab kaula anu ti heula al ula maka sepada holat maka sepawe pak wako adat jeung diuk eta wewe tepil baiti di imah kaula wako asropat jeung nyata geus deukeut awewe ala halaki kana ruksak atamat palama maka tatkala ngajadikeun jal tu ngajadikeun kaula kana kadaharan teu aman di antara hareupeunana baina yadayhi eta awewe maka darabat maka non maka ngocor gitu. Naon ngocor maka ngocor ainaha naon dua panona eta wewe bidumuin kalawan cai panon sumakola tulu nyarios eta wewe hadzal lillahi taala ari ieu kadaharan teh eta karena Allah taala fakultu maka ngajawab kaula liana tumakin ini supaya pasrah diri anjen ka kaula min nafsika tina awak anjen pakomat maka nangtung eta wewe walam takul jeung teu ngadahar eta we minhu eta kadaharan kana sayang hiji perkara wa kharajat jeung kaluar eta wewe min indi tiarana kaula ila majliha kaimana eta wewe palama maka tatkala tenemu kalangla tinemu waktu ba'da yaumaini dina sabada 2 poe wah 2 poe idza biha baruk eta wewe teh takrau ngetrokan deui panto datang deui cenah babu kana panto pa kharaja tuluy kaluar kaula ilaya ka wewe wayah ari eta wewe waqifatun eta nangtung bil babi dina lawang panto wa qad qata jeung nyata magatkeun naon aljui kalaparanana kan suatu kana sorana eta we wa qosoma jeung norela ya jadi rumuk ya wa qosoma majeng nau lapi dorihi dina tulang tonggong na awewe pakolat maka nyarios awewe ya ahi he dulur kaula ayu tani geus ngaripukeun kaula elu naon akal tarekah walam aqdir jeung henteu ala jeung teu kawasa kaula ala tawajuhi kana madep datang li ahadin kahiji gorekan salian anjeun pahal makanaha eta tetep ka anjeun laka ari masyan anjeun antu imani ka kaula lillahi karena Allah taala fakultu maka ngajawab kaula sumuhun naam sumuhun cenah tapi lamun mere imkanati masrahkeun anjeun ka kaula min nafsika tina awak anjeun paat rokat makanu kulkeun awewe rosaha kana sirahna saatan tungkul saatan teh sajongjongan suma tulu dakhala tuluy asup awe wa adat awewe wa adat jeung diuk pil baiti awewe di imah walam yakun jeung henteu bukti eta indi eta tetep di kaula naon ta'amun kadaharan pakum tu maka ngadeg kaula wa adaramtu jeung ngahurungkeun kaula narokan asana wasana tu jeung ngadamel kaula lah buat eta we atam tu kadaharan palama maka tatkala wadoat nyimpen kaula kana kadaharan pada atuh nyimpen kaula kana kadaharan baena yadaya di hareupeun awewe tadarokani maka nyusul ka kaula saha kaula sanlat lutfullah saha lutfullahi kaula sanana Gusti Allah taala halna malu Allah
Wa qultu jeung nyarios ka kaula fi nafsi dina hate kaula wayah cilaka anjeun ya hadza he awak inna hadhihi sanyanyana ya awewe imratun eta awewe nakisatun anu kurang akal aklin kurang akalna wadinin jeung kurang agamana tamtaniu nyegah awewe min ta'amin tina kadaharan laqad rati anu henteu kawasa anu teu kuat laha alaihi ka eta awewe kana kadaharan wahia hana ari eta awewe tataradahu eta bulak-balik eta awewe teh bulak-balik bada marati dina sabada nasabalikan mina alimi ti nyari tina nyerina banget lapar Wang tahal nari anjen latan taha eta henteu eureun anjen an maksiat lain tina maksiat ka Gusti Allah taala. Sumakul tu tuluy ngadau kaula Allahumma ya Allah sanya ini sanya nyana. Sanya ini sanya nyana abdi taibun eta anu tobat ilaika ka Gusti mima tina perkara kana anu aya perkara miniti kaula ini sanyanyana abdi la aqrabuha moal deket abdi ka awewe fi masyatin dina masyat dina salawasna abadan salawasna padahal tu maka asup kaula ka eta awewe ilaya ka eta awewe ana awaya hanari eta awewe mata kulu eta henteu ngadahar awewe pakul tu maka nyarita kaula laha ka awewe Kuli pek dahar ku anjeun wala waroa jeung ulah sieun alaika ka anjeun painau maka sanyanyana kaula lillahi ta karna Allah taala napa lama maka tatkala ngadenge samitu ngadenge awewe dalika kana ya cariosan karna Allah ropat maka ngangkatkeun rosa kana sirna ila same ka langit wa qultu jeung ngucap eta we Allahumma in kana shadiqon faharim alaina rifi dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah in kana lamun aya ieu lalaki kan shadiqon anu bener faharima maka ngaharamkeun Gusti alaika eta lalaki naron kana neraka di dunya wal akhirah jeung di akhirat. Qala nyarios tukang besi pataro maka ninggalkeun kaula Patarok tuha maka ninggalkeun kaula ka eta awewe takulu halna dahar awewe wa kumtu jeung nangtung kaula li ajila karna rek miceun kaula nara kana seuneu wa kana jeung aya eta dalika zaman waktu pi zamanin eta dina zaman asitai asumna ngiji husum ngiji pawaktoat maka murag nawan jamrotun ruhak ruhai ala qadami kana dampa suku kaula palama tarumu maka henteu ngaduruk seuneu meka kaula pada holat maka asup kaula ilahya ka awewe wa ana halna ari kaula parahun eta bungah masrurun tegesna bungah Wakul tuh jeung nyarios kaula absyiri fa innallaha kudu wajauhan anjeun ma fa innallah maka sanyanyana Allah taala ajaba eta ngaijabah Allah doa ka kana doa anjeun waromati tuluy ngalungkeun alukmata analkeun awewe alukmata kana wa panana min yadaya tina leungeun eta awewe wasajadat sarang sujud eta we syukurullahi karena syukur ka Gusti Allah taala itu arti teu mun teu dibalikan di teu artinya engke dibalik ini pohon panjang nih soalna mah ya soalna panjang ya can beres itu cerita teh tak tulis we heula beuting teu kaharti ge Wakolat yang nyarios eta awewe Allahumma Allah aritani tos ningalikeun Gusti ka abdi muradi kana maksud abdi pi hadza rajulin di ieu lalaki dan tukang besi laki tukang besi pakbit mugi nyambut Gusti ruhi kana ruh abdi hadisaatan dina ieu waktu
Faqabada terus nyabut salogus ruhaha kana ruhna eta awewe mawat jadi tamat benernya wahia hanari eta awewe sajidatun eta keur sujud wahada jeung eta ke jeung ari ieu kisah hadis ini eta cariosan kaula Yahid dulu kaya kaula Allah jeung ari alam eta anu ningat nah beres geus moal awena jadi kesimpulanna kieu cerita nu tadi tukang besinya ya cerita eta aya tukang besi diperhatikeun ku eta lalaki teh tukang naon panai diperhatikeun we pas ayeuna nyakel besi asupkeun di seuneu beuleumnya pas geus beureum copot deui teu panaseun ku leungeun dicopot teh terus gitu terus gitu kumaha eta lalaki merhatikeun ka tukang panai ya nyaho cenah ieu rahasiana naon mun cek urang mah nya nepi ka ngenong di tukang panai eta diperhatikeun salatna biasa aya sugan aya leuwihna dipeuting sugan teuwit sugan wiridan kuring salat tahajud da mah kerek cenah cek eta lagi terus nya nepi ka nanyakeun geus dua peuting ngenong di eta tukang besi lalaki teh panasaran ku sabab boga kaahengan bisa nyabak besi panas nya nanyakeun mun cek urang teh mah jahit ai maneh boga kahengan naon pan maneh mah salat biasa deui bahkan tahajud ge tarawih di antara tapi kunaon boga kaahengan bisa nyabak besi nu panas terus ngadongeng eta tukang besi teh tukang panai teh jadi aya pertama ngadongeng ge kan aya awewe datang ke ketrop mental awewe teh lapar minta dahareun cek tukang besi ge teu naon dibere nyatu dibere dahar asal sare jeung kuring cek kasarna mah atuh mung awewe teh lumpat ini geus 2 poe torojo deui minta dahareun kitu deui 2 kali kitu pas ka 3 kali kitu minta deui kitu ditanya cek awewe teh ari ieu dahareun karena Allah naon ieu pokona sok dahar tapi kudu sare jeung kuring gitu tungkul awewe teh geus tungkul awewe lalaki eta ka tukang masak itu ya aya sora katanya yen eta awewe eta akalna teh kurang terus jadi sora teh sareng patahan lah gitulah aja mereka sadar eta lalaki teh sadar yen manehna teh nulungan teh atuh ikhlas lah ulah hayang maksiat nah korek mere tapi diajak sare gitu daek we dahar cenah di mah uing asa daek sare gitu terus kitu kumaha datang deui sok dahar cenah cek lalaki teh awewe teh kumaha jauh awewe aya kumaha cenah ieu non dahareun ieu karena Allah teh kuring ikhlas karena Allah sok dahar ribut tah awewe teh da pungul lapar ngareungeun kalimat ikhlas ribut ada ikhlas dahar geus dahar kumaha ngadoa eta awewe Allahumma in kana shadiqun faharim alaihi naron fi dunya wal akhirah eta doa eta jadi terakoseunna mah Allahumma hai Allah in kana lamun bukti ya lalaki sodakon eta nu bener ikhlas gitunya pan ikhlas tadi mere dahar anu kahiji kadua mah mere dahar teh berjeng ajak sare anu katilu mah ikhlas cek eta we Gusti lamun mah ieu lalaki teh bener ikhlas dina sedekahna paharim maka ngaharamkeun cek urang mah maka ulah teurak ya awe ieu lalaki teh alaihi ka lalaki nanaron seuneu ulah teraku seuneu di dunia wal akhirat jeung di akhirat tah doa eta gitu. Jadi henteu aya amalan naon manehna mah ngan didoakeun ku eta awewe supaya ulah teraku seuneu di dunia jeung di akhirat tah kitu mah tak bisa gitu. Terus as kitu teh awewe tos dahar tos naon tapi ka awewe teh minta maot man gitu Allahumma aritani muradifi hada rajulin faqbid ruhi cenah Allahumma ya Allah tos ningalikeun kaula kana kaahengan eta lalaki ulah geus ningali kana kaahengan lalaki eta lalaki teh teu raku seuneu poena kitu cenah fi hada rajulin eta lalaki teu faqbid cenah non mugi Gusti ngaluarkeun ruh abdi atuh maot geus ceritana semua. Jadi boga kaahengan teh lain ku ngulik kunaon ku aya nu ngadoakeun gitu. Namun puasa gerasa opayana puasa hijib itu ya nepi ka teraku seuneu belum tentu puasana capek nya dolewah kene teraku seuneu
Tapi eta mah kuayana di ngadoa, di anu ngadoakeun gitu. Jadi we mampu. Jadi bisa. Alhasil ke urang sararea eta jadi contoh bahwa urang ulah ningali sawae sok penta doana. Hasilna pamaksudan teh beuti lain tina kerja keras urang tah doa arah eta. Urang hasilna pamaksudan urang lancarna urang naon lain tina kerja keras urang tapi doa anu eta doa batur lah intina mah gitu. Terus tamat guys. Terus gong lah. Lila ngadongengna tuh. Ya Allah panjang atuh dibaca. Ayeuna teh dibalikan deh bisa nyimpulkeun. Teu harti. Jadi anu hasilna urang gitu ya, mana tadi tukang besi bisa nyabak besi panas atau teterakusna lain manehna ngulik, lain manehna ahli puasa, lain manehna ahli wiridan, tapi manehna sodako bari ikhlas terus didoakeun kudu narima sodako eta hadenya mun ngadoakeun sing beunghar lah tukang besi teh. Gaya semara jajar dia 10 15. Hah? 15 tamat ke 16 ya kayak riwayat dewa ya kayak ngodod heula Lain hafalan. ada lan bari ngopi teh lan bari ngopi ya di ngopi atau kitab nanti di jingjing kitabnya ini ketinggalan ngalogatnya jauh. Beres lah. Tamatnya 2 kali tamat berartinya. Payun sekali. Wahukia jeung dihikayatkeun. Anam ro'atan naon sanya nyana awewe kharajat eta keluar awewe min baitiha ti imahna awewe litasma karna rek ngadangukeun kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana caraosan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sahabati sarta sahabatna Kanjeng Nabi radhiyallahu muga mikarido sallallahu anhum kawewe jeung para sahabat Kanjeng Nabi ajmain tegasna kasakabehna paroaha maka ningalieun ha kaitu awewe saha rajulun hiji lalaki sabun anu ngora sabun teh ngora pitoriki di jalan pakola maka nanya eta lalaki laha ka eta awewe ya hurmatun hurmat ayeuna kosoduki areka mana maksud anjeun cenah gitu cek eta lalaki teh pakolat maka ngajawab itu awewe ana qasidatu ari kaula eta ngamaksud an Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ajlisu rek diuk rek ngaji cek urang mah eta we ngajawab cek lalaki rek ka mana anjeun jawab ka awewe kuring rek ngaji ka Kangjeng Rasul cenah gitu nya indahu kaula kakang indahu kakang jeung Nabi wa asmauhu jeung rek ngareungekeun kaula kalamu kana dawuhan Kangjeng Nabi cenah kitu al maliha anu aralus pakola maka nanya deui lah atara laki lah ka eta awewe asbu asyabu naon asyabu eta lalaki ngora hal tuhibbihi nah resep anjeun ka Kangjeng Nabi qala maka ngajawab eta we naam cenah resep kuring teh resep Kangjeng Nabi uhibuhu banget bengka resepna cenah
Kakangjeng Nabi teh pakola maka nyarios eta lalaki ngora teh lahat lalaki ngora bihakin ka eta wewe bihakin ka sabab hubi ku sabab benerna mika cinta ka Nabi alaika maka anjeun irfa'i kudu ngangkatkeun anjeun naqobaki kana naon makon aduh itu terjelas karena berah kok anjeun hata sehingga unduru ningali kaula wajhaka kana pamenteu anjeun ngangkatkeun anjeun kana jelas palama maka tatkala nyumponan halakoha lalaki kawewe tabi hobi kalawan cinta kakang jemaah serasam kasapat maka mukakeun awewe lahu kaeta lalaki ngora an wajiha tina beungeutna hijab kan ditutupan meureunnan ningali meureunah yang katingali gitu ketingali wajah kana beungeutna lah maka ningali lalaki eta kon kana beungeutna awewe eta paroahu maka ningali lalaki kana beungeutna awewe suma tuluy innaha sanyanyana eta awewe lamarjat eta non sawaktu balik awewe akhbarati maka nyaritakeun awewe jawajaha ka salakina bima kana perkara jaro anu berjalan perkara laha ka awewe ma'asabi sarta lalaki ngora di jalan jadi awewe rek ngaji ka Kangjeng Rasul panggejeng lalaki ngora ditanya rek mana rek ngaji nah bener mana cinta ka Kangjeng Rasul cinta lamun bener cinta sok tangga buka eta cadar gitu lah cek urang apakah dibuka cadarna teh pan ditutupan asalna teh dibuka meureunnan gitu terus balik terus beres ngaji mulang mulang aprok jeung saeran ngadongeng jeung salakina gitu sami'a tatkala ngadenge jaujuha salakina eta awewe kalamuha kana omonganana eta we dicaritakeun ka salakina yen papanggih jeung lalaki ngora gitu kumaha tagayyaro maka barobah saha khadiruhu hate salakin maka kemurutna wa qala jeung ngomong salakina fi nafsiya dina hate salakina la budak ya maka mesti meni naon salakina la budak maka mesti min an a'lama tina yen ngayakinkeun kaula alam ngayakin kaula kana bener sidqa benerna ya wewe mingkit biha tina bojo tina bohongna ya wewe li artahu supaya menang kaula minha eta wewe wala buda jeung misti min an amtahinaha tina yen nyoba kaula ka eta wewe pa'au pada maka ngahurungkeun salaki na laha pikeun eta we nanu tanuron pikeun eta we tanuron kana kahunan kana hawu roti hurungkeun hawu wa jeung ari itu tanuron al mahalu eta hiji tempat aladi ari anu yukmaru anu sok dibeuleum hawu gitu benernya dibeuleum dina eta tanur sok dipake meuleum tungku meureunnan urang mah yukmaru dina eta tanur api dina eta yukmaru sok dipake meuleum dina eta tanuron al khobzun naon roti pergi meuleum roti lamun urang mah naonnya pergi nyate gitu meureun tunggu lah ala hayati halna netepan kana rupana al jawratin
rupana kos rupa buyung, kos buyung gitu. Tunggu lah gitu. Wa sobaro jeung sobar salakina hata nepi ka banget istadanan mulan bangetnya lah ya wuhu itu haud. Suma tuluy ngomong kola tuluy ngomong suma kola tuluy ngomong salakina laha ka eta wewe bihakin kalam hakna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam udhuli kudu asup anjeun awe atanuri kana hawu gitu. Aduh rek dibeuleum berarti geus nyaritakeun tadi panghijang lalaki kieu bener apa bohong ya awe teh itu bener apa bohong gitu maka ngadurukan manehna teh meureunnan pak awe teh tak asup kana durukan tanuron palama maka tatkala nyumpahanana halapatan salakina biakin Nabi sallallahu alaihi wasallam alqat maka nibakeun awewe nafsaha kana awakna pihi kana eta hawu wah asupkeun awakna teh di tanah teh ku salakina teh asupkeun kana durukan wa huwa jeung ngahampakeun maka eta mana-mana wa hawa ya gampang kena wahawanat jeung nata wewe gampang kena eta biruhiha kana ruhna eta we likauniha karena sanyanya eta we shadiqatun awe eta bener bi mahabbati rasul dina cintana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener pan ceritana ditanya ke lalaki teh karena cinta kakaknya Rasul, lamun bener anjeun cinta kakaknya Rasul, buka cenah eta cadar. Dibuka we. Pas bebeja ka salakina, amek salakina teh bener. Nah, ieu dibuka cadar teh karena bener-bener cinta kakaknya Rasul apa karena hayang ditempong-tempong ka lalaki ngora teh gitu. Cobaan gitu. Nah, tapi teh bener cenahnya cinta kakaknya Nabi. Palama maka tatkala roaha ningali ka eta wewe jawajuha salakina waqa'at halna nibakeun awewe pitanuri kana hauna arwati teh ya wagotosat jeung nutupan awewe pihi dina hauna arwati teh khazinan maka sedih salakina alaiha ka eta awewe wa ulima jeung kanyahoan ana hasanya nyana eta wewe shadiqatun eta nu bener-bener cinta ka Nabi teh bi kauliha dina ucapanana itu awewe pada haba maka indit saha rajul lalaki salakina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahbarahu jeung nyaritakeun eta salakina ka Kangjeng Nabi bimajaro kana perkara li jawajatihi anu berjalan perkara kana cerita nu tadi teh anu non nitah asup kana hawu misalnya bebeja ka Kangjeng Rasul meureun li jawajihi ka bojona eta salaki pakola maka ngadauh kalalaki lahu kasalak maka ngadauh kalalaki lahu salakina Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh irji kudu balik teh anjeun cenah bareng waksib jeung kudu mukakeun anjeun anha ti itu awewe asanuru kana hauna oh diasupkeun kana hawu di kurungan gitu balik pikir buka di sana buka paraja maka balik lalaki atau salakina wa kasapa jeung mukakeun lalaki anha ka awewe nareun kana seuneu ngalahan pawajada maka mendakan lalaki ha ka eta awewe salimatan halna salamet teu neurak teh ku seuneu ai tadi mah teu neurak ku seuneu teh ku sabab sedekah didoakeun ku jalma anu narima sedekah ari ayeuna mah teh terakuseun teh ku sabab cintana ka Kangjeng Nabi teu ngulik digung sugan puasa jeung wiridan. Gitu. Tapi lah yang ngarengekeun nasihat ka Kangjeng Nabi gitu. Gitu nya. Salamat cenah salimatan, salamat waqad balaha.
jeung masehan ka awewe masihan itu jeung masehan ka awewe al arokun naon kesang awewe teh karkah kesangan di belum teh lain garing ka anaha saolah-olah eta awewe pihamami eta di jaman dicai gitu. Dina hawu cicing sono teu neurak ai pas dibuka gitu ke saolah-olah jigana teh dicai barasa ku sesak dinu awakna ku kesang lain tutung ae muktasilin anu adus gitu jigana tos mani lah gitu nya dina hawu teh lain tutung lain bemain ku cai ala khari anu panas wih seger emang cihana Allahumma ya Allah aslihna muga ngaberesihkeun Gusti ka abdi sadapi jamil umurina dina sadayana urusan abdi sadaya wa aslih ahlina sareng mugi Gusti ngaberesihkeun ahlina Gusti ka ahli abdi sadaya ay aqribina tegasna pirang-pirang baraya abdi wa atba'ana ari sadaya barang pakaian bang pengikut abdi sadaya wadurorina sarang pirang-pirang putra abdi sadaya ae auladana tegasna pirang-pirang putra abdi sadaya ya doa Syekh Nawawi dina terakhir kitab ukudnya doana gitu tah wajamil muslimin sareng kasadaya dan jalma muslim tuh marang ngaji doa kita didoakeun supaya hasil pamaksudan teh gitu. Mane tadi Allahumma aslihna mugi Gusti ngabersihkeun Gusti ka abdi sadapi jami umurna dina perkara urusan abdi sadaya yang lancarkeun waslih ahlina sareng Gusti ngabersihkeun ahlina ka supaya diberesan tenang diririgetnya aya rireget pikiran dilongsongkeun aya kata genah hate dilongsongkeun aya masalah itu dibereskeun gitu yang sakabeh jalma-jalma anu ngaji ieu gitu bijami umurihim dina sakabeh pirang-pirang urusan muslimin gitu. Walhamdu ari sadaya puji Rabbil alamin lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamin anu mangeran sadaya alam khotama parantos nungtungan al musannifu safi susane kita bau kana ya kitab nuna musannif alhamdulillah ati bihamdalati ku ucapan alhamdulillahi rabbil alamin kama seperti ganjen nungtungan seperti yen perkara khotama nungtungan jadi rumot nungtungan anak sepertian ahlal jannati sah ahli surga doahum karena doana ahli surga biha kalawan alhamdulillah nas'alu nyunkeun kaula sadaya lillahi ka Gusti Allah taala ayamunna kana muga maparin ayamuna kana muga maparin anugrah adanya anugrah Allah alaina ka urang sadayana tuh didoakeun ku ulama supaya menang anugrah alaina ka urang sadayana biridwani saralawan karidoan al akbari anu agung wabil nikmati jeung kalawan nikmat asabiqatin anu sampurna wa bidzalika maka kalawan kitu leka bukti ya nugrah tati masyadatu sampurna naon pirang-pirang kabagjaan walhamdu ari sadaya puja kagungan Allah aladi ari anu binikmati nikmatna Allah tati anu sampurna naon solihatu pirang-pirang kaberesan wa bi fadlihi jeung kalawan fadl Allah
nafuzun bakal menang bisa nanti bagya kaula sadaya kasola bila janati kalau sada bila janati kalawan pirang-pirang wassalaman sareng kasalamat yang rahmat wassalaman sareng kasalamatan ala sadati mugia tetap ka Gusti urang sadaya dadi pimpinan Sayyidina Muhammad dan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng ka keluarna Kangjeng Nabi Muhammad wa sahabat sareng ka para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad wajah-wajati sareng ka pirang-pirang garwana Kangjeng Nabi madamatil ardi dina salagi tetap langgeng bumi wasama naon ardus bumi wasama watu jeung pirang-pirang langit walhamdu jeung ari sadaya puji eta tetep kagungan Gusti Allah wahdahu halna sahiji Allah wala haula sareng daya wala quwata sareng kakuatan illa billah ing pitulung Allah wa hasbunallahu sareng ari nu nyukupkeun ka urang sadaya Allah eta Gusti Allah taala wa ni'ma sareng eta pangalusna al-wakil anu dipasahan qala ngadawuh mu'alifhu samu'alif pengarang ieu kitab qad tamahadal kitabu nyata atau sampurna ieu kitab ukudulijen bi aunil maliki kalawan pitulung Allah anu ngarajaan al jalil anu agung pi waktu duha dina waktu duha isuk-isuk nulis tamat nulisna itu isuk-isuk na waktu duha naharo berangna poe ahadin poe ahad pi sabi dina tanggal wa isrina 20 min syahril lahil muharram dina bulan Allah Ta'ala tegasna bulan Muharram sanaten alfin dina tahun 1000 wa miatin jeung 200 wa arbi'a jeung 4 watis ina jeung 80 jadi sabaraha 1284 alaya dilahokiri natepan kana sarta pananganana jalma anu hina Muhammad tegasna Syekh Muhammad bin Umar putra Umar bin Arabi putra pamogat Nabi bin Alwi putra pamogat Syali taballahu muga maparin taubat salogus alaihim kasadayana amin ya Allah ya rabbal alamin mugi Gusti nyupadanan Gusti ka abdi sadaya wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin tamat tulus hatam ya